Coba tuh. Masuk lakukan di mana ya? Anya, sok. Walila. Di mana jalan mana? Di mana? Oh, itu aja mana? Oh, siapa yang panglima? Malak-malak adik aing. Yo, itu adik aing kehet. Gua kadang duitnya mana? Bos, tenang lah. Urang mah da tapanan naon? Urang mah dititah ku si anak muda, urang mah tapanan naon? Lu bener sih kehet dititah ku si anak muda. Bro, si anak mudanya di mana? Ih, bener bos, urang mah tengah wadul bos. Tuh si anak muda mah ka ditu tuh, dia ka warung. Lu bener sih kehet. Bener urang mah. Awas saku aing untuk bener, berikan saku aing. Kudiet nasi ya. Lo dik sabar sama si anak muda na. Cih, kayak naon bos? Aya naon sia malak adik aing kehet. Itu apa bos? Urang mah ieu mah dititah buku ya rek ka warung ku si panglima. Wah, sia ngeles wae. Apaan si panglima teh dititah ku sia? Ya, Del, mana dipalak sabar aku si panglima? 100.000 ah. Ah, nengekeun. Kalau 1000 kehet. Cih,